kuari mah perlu ada eta jungjung rumah gulamreng eta kuari mah butuh kiai lain butuh panggung kan enggak wabarakatuh. eta kembang mah mending dilingkin kembang kembang nah di awas-awaskeun singgil ke Bismillah. eta lah kalau huruf terus Alhamdulillah kabeh alladzi jama'alana fi hadhil haflatil mubarakah. bos Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammad yang tijung ka agama kudumik ngeunaan tinggal kir doang ieu ya rabbi bil mus balik maka waghfir lana ya wasi'al ulah loba goreng sangka lain sangu eta sangu lah buah can kebagian besek sangka sangu ulah loba goreng kakiai ulah hew matak di dunia cilak di akhirat asup narak na'udzu ampun para lun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu terkekompakan urang kabehan yuk urang kabehan kudu ngahij sanggeus ngahiji kudu daek ngaj hirup bakal rugi lamun tilok ngaj karena ieu alam dunia geus deukeut ka hareup jauh kabur deuketan para kia karena ibadah sagede salat kudu talit ieu akhir zaman urang kudu hati-hat cek budak sakola mah ayeuna zaman era globalisa loba jalma anu hayang perebut kor geus menang kursi mah gawena korup jageura hayang kabeli mobil mer geus kabeli mobil Mercy mah ka dieu ka ditu make jas make sapatu make das rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar ge jeung taras karena salat jeung ngaji mah nyararis masjid gede wanci subuh eueuh nungeus geus capek ulah aduh teteh mengeunahun tinggal susah sisi doang langkung dipayun mangga urang sasarengan muji syukur ka Gusti ana sehatan lain rek ceramah lain rek magahan hiber ka manuk lain rek magahan ngojay ka bebek ieu hayang ditarima silaturahmi abdi katarima teh yeuh hayang silaturahmi anu kaduana hayang milu muludan jeung urang dieu urang mana yeuh suka maju mudah-mudahan suka maju kabeh maju usahana maju bisnisna maju mariditna ulah lah hayang milu muludan dulur teu aya lain teu pisan-pisan naon tujuanana supaya engke jaga urang di poe akhirat di poe kiamat disafaatan ku Kangjeng Nabi amin ya rabbal naon sababna urang mah rumasa jalem malo bados daek salat ge salat na salat ses daek ngaji ge terkadang doang nu kapat makana lamun ngomong-ngomong hayang ka surga bah boga modal ibadah lamun lain karena syafaat Nabi jajauheun ka bener apa bener
Ieu model doang kieu hayang ka surga boga modal salat nu mana? Ja urang mah awakna doang anu salat hatena mah gentayangan. Bener teu mah? Buktina emak rek salat leungit duit 10.000. Lah aing mending salat asar heula lah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ka mana eta duitnya? Waladol ini cokot salah kitu nya. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la nyamanan supaya minggu manu hajat limaan ya. Allahu akbar, at-tahiyatul linjum kami toha pelit doang nama linjuman ya. Assalamu alaika ka mana eta duitnya? Pas palebah ieu kapanggih bayo. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ih aing karak inget horeng duit 10.000 teh aku aing pake mayar hutang kasih sholihin. Coba eta rasa salat doang kitu pantes tahan teu ngasupkeun kana surga. Jajauheun mah lamun lain karena syafaatna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Terus ya jam 10 sampai jam 11 siap, sampai jam 12 ke siap. Buset, sampai jam 1 ke siap. Mantep Pak Haji. Ieu geus potonganna teu diragukeun deui kabehan ge ieu potonganana tukang ngabohong. Sokor bae ngaji lah. Samemeh diteruskeun mungkin dina teteh aya unek-unek tadi protokol kula disebut kiserut. Disangkana aing tukang ragaji model. Dengikeun bah ulah sok sotoinya. Serut eta lain lakop kiai doang dengdengeun dulur. Serut eta ngaran kampung kula. Kampung Serut, Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Pemekaran ti Pamarayan. Oh, baru tahu. luman tak kula sok disebut Kiserut, ibu-ibu sok teu nyahoeun kana ngaran kula. Eta beucina tanu cara mana Ki Serut. Akhirna Kiserut ka Lampung, ka Karawang, ka Bekasi, Kiserut nyahoan teu kana mimitina. Ari ngaran mah Samani sakitu mah sedangnya. Nungguan di alam hararese aja lah. Atuh baguslah sakitu maka jadi lurah Samani. Jadi guru Samani, jadi kiai Samani ngan bareng se kamari ge aya pamalingan kotok Samani di polong atuh bukan. Cira ngaji aya. Lanjut. Turutan bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alal mukallafi an yaqtaqida. Sungut napa beulit? Ana afdalal khalqi kullihim sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khalqin wa fi khuluqin. Geus judul ngaji eta bah ulah teu ngaji ting nya. Wajib ka jalema nu geus mukallaf balik berakal beragama Islam kudu nekadkeun bahwa makhluk nu paling unggul, makhluk nu paling hebat adalah junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad. Dina naon unggulna? Pertama fi khalqin, dina dedeg pangadegna Kanjeng Nabi eta kas. Oi bantuan, Kanjeng Nabi eta kaset. Nabi Yusuf kaset, Kanjeng Nabi Muhammad lebih kaset. Bercahaya dina hiji waktu Siti Aisyah keur ngaputan mah. Oi. Nek nanu keneng bae ya. Keur ngaputan. Geus kitu jarum naragam. Tok kadeuleu poe.
Kurniangan jarum tepanggih torojol bekang jeng Nabi ngadadak eta kamar anu poek caang ku cahayana wajahna Kangjeng Nabi Muhammad sampai ke jarum tetela kapanggih hebat apa henteu geus nu rek dicacahkeun malai nu eta bah anu rek dicacahkeun sesuai tema mari kita tingkatkan bersama-sama dalam membangun akhlakul karimah dan mempersatukan umat. Berarti unggulna wafi hulukin dina akhlakna insya tukang son punten salon kontrolna rada diagengkeun tiasa teh punten mangnya marana gerek request ieu mah sound kontrolna agengkeun sakedik terus reverbnya dihilangin bang dikit aja bang efek reverbnya dihilangin dikit aja efek reverb terus detik memang efek reverbna tos cekap hatur nuhun tukang salonnya mudah-mudahan tukang salon panjang umur kayak urang manggeus pae tinggal manehna besorangan reksahan nyewa salon bobongkong mudah-mudahan tukang salon asup ke surga amin jeung salon-salona hari kieu kan jelas banyak hari kori mah bagus make eho hari ngomong namun make eho sok goreng ujung napa hanya kamu yang aku cintai tai ngalut eta tainya komo lamun ngomong kieu kalau anda sakit kepala minum Paramed teh ngomong lah kira ngajina ieu siap gaji siap berarti ieu memperingati maulid Nabi intisari nama adalah evaluasi akhlak ibunya akan evaluasi paranti nyambel teh korporasi teh mah tolong ngopet teh ampun ya ngajina tilok mireungeun ieu mah bah ngajina tilok mireungeun lamun kiai teu piseureun besok balalik maneh nama ngajina ngobrol bae di majelis taklim ge kiai mah ngocoblak maca kitab di luar mah metis jambu pantotol eta evaluasi akhlak ngahadekeun akhlak ari akhlak kan kabagi dua bah aya akhlak ka Allah sebagai khaliq aya akhlak ka papada sebagai makhluk akhlak ka Allah kabagi dua deui aya akhlak batin aya akhlak dohir nu kumaha akhlak batin diantarana akhlak batin urang kudu belajar ikhlas lamun teu ikhlas macap di alam henteu di paido ongkoh ieu mulu dan lamun teu ikhlas capek ka bener apa bener geus rek di alam rek teudeuh pagawean urang teh ikhlaskeun bae nungguan di alam mahara rese bener apa bener geus kabehan urang kudu belajar ikhlas kulagen nu ngomongan bisa ngomongna doang bah ieu ikhlas hese ikhlas mah doang ieu ibu-ibu keur kumpul geus kitu selengseng be bau naon ieu doang karbit amat goreng nu hitut siling tuduh dia hitutnya inta dia meureun ih aing mantok nu hitut mah cicing be saking ikhlas-ikhlasna eta ieu teu keluluhuran kula bah ngomong hampura ieu rek magahan nu karibe ya abah mah cicing be heula ananya eta pagawean urang mak di rumah tangga lamun teu ikhlas capek ya pamajikan maka tisuk meletuk sampai ka sore jeder gagawe eureuna bener teu burang gagawe puting digawean bener mak lamun teu ikhlas macap ngepel ikhlas masak ngurus anak nyusuhan rek nanya nyusuhan ikhlas henteu bener ya tapi wajahna meragukan ya ikhlasna kumaha tanggal teteh mah lamun tanggal muda mah nyusuhna semangat ieu pas palebah giliran tanggal tua bah nyusuh mah nyusuh
tapi sungutna ngecempreng bae kolot-kolot sulang salin bae kos nama kami teh capek nyisihanana naon gua salin sampai 3 kali nggak boleh onang deh kolot-kolot baju ruksak ganjaran tuh menang komo lamun di Pamarayan bah nyusuhna di kali kumpul tak opatan nyusuh jing bari ngobrol hari salaki dia mapan kalak karak balik lin di Jakarta lah di Jakarta ge lumpang jelema balik jelema hari teteh hayang balik naon kitu salakina cek hijina teh abah hari salaki dia ka mana aing teluk nempok lah aing masalakina terjelas padahal salakina jangkung gede bah tapi ngomongna terjelas ureunan cacahan bari nyisihan degekeun layak kege ujungna ka harti kumaha cek aing geger kieu mah cek nu katilu teh ari salaki dia mah usaha lin lah usahanan teu doang batur peurahan retangeuh mun sakitu salaki geus usaha tetep bae di paido atuh jing cina teh usaha du batur mah tu 2 tahun ge geus kajieun ieu mah kabeli mobil aing masalah kina usaha nak tiba heula kitu be boga sawasa kota ge dijual pake modal ngawarung bangkrut warung naja asal aya nu meuli salah ngembalian bae ganti dagang pulsa salah kirim bae euy eta nyeusihan model kitu kira-kira menang ganjaran moal yuk ayeuna urang balajar ikhlas nyeusuh bajuna nu ikhlas insya buka saeutik kuku dulu jen apa cicing beulanan dibela poe keur kieu mah ayu mamroatin gosalat sauba zaujiha pastagfarot kulu matolaat alaihi samsu pamajikan anu nyeusuh baju salakina bari jeung ikhlas nyeusuhna dengekeun ikhlas nyeusuhna diperet bajuna dohiriahna macai anu netes tina peretan baju tapi hakikatna bakal jadi malaikat hiber ka aras demo ka Gusti Allah Gusti hampurakeun tah si mimin anu nyeusuh baju salakina amin aya mimin sukanah aya yuyun Sarnati aya kabeh di aing mah geus paraeh eta mah bajuna dipoekeun maaf pastagfarot kulu matolaat alaihi samsu baju dipoekeun maka seluruh nu kasorot ku mata poe tatangkalan binatang hatal haitani fil bahri sampai-sampai lauk anu aya dina jero laut kabeh mentakeun panghampura dosa ka pamajikan anu nyeusuh baju salakina alhamdulillah hebat henteu istimewa henteu laju kabidah henteu deuleupkeun bah ka isuk mara menyisihan ya oh rada beda teh kitu bah jam 6 kene geus jojorowokan baju mana baju cek salakina eueuh bersih kabeh eta buka nu keur dipake ge main buka bae dong nu mama kasih lajuna eta tapi maaf ulah congat cengir ya heuy abah cicing belananya di Pamarayan mah kasusna lamun nyusihan baju salaki teh sok ngodokan kantong lin congat cengir ya barang dikodokan kantongna keresak dicabut aya duitan 100.000 bebe jamual ka salaki buset saparoma pamajikan sahayu ka kuat boro-boro bebe jakalah ngomong kieu alhamdulillah Gusti di mana be milik mah boloon kalah duitna dipoto cekrek bae diupload kana Facebook luhurna aya bacaan rezeki istri solehah pelamah mana geus kagol ngaji jingkul aya ulah marah moal lamun dibedakeun ku ulah dosana sumpah cicing bah ieu lamun dibedakeun ku ulah dosana marah moal ieu ayu mamroatin akhodat mala jaujiha bigoiri idnihi paka ana masarokot siti namaro
pamajikan anu nyokot duit salakina dengekeun sok ahenan teu puguh pamajikan anu nyokot duit salakina teu bebeja deui ka salakina dengekeun dosana sarua jeung 60 kali ngarampong mah bah ieu cocok henteu ya asli pengakuan korban tuh aya nu ngomong asal pula ceramah di mana aya nu ngomong Ustad kumaha mun salakina pelit oh kadinya namanya aya itu maidoi hari dahar hayang ngeunah jeung mere duit 10.000 oh iya asli bah pengakuan korban ya itu wajah-wajah tersangka ya ayeuna gantian ka salakina bah dengekeun dina uku dulu jen salaki sebagai kepala rumah tangga usaha kasab naon bae kasabna sanajan hina di pandangan manusia nu penting mah halal bah akan bernilai ibadah dan akan lebih bermartabat di pandangan Allah Subhanahu anu tugas neangan duit mah salaki pamajikan mah tugasna ngitungan mun aya tetesan kesang bapak usaha dohiriahna mah kesang pak tapi hakikatna eta kesang ngarontogkeun dosa-dosa bapak alhamdulillah pan aya keterangan lamun salaki balik di mana bae ngajingjing naon bae pikeun nyenangkeun hate anak jeung pamajikan di mana anak jeung pamajikan anak atoh anakna senang pamajikanana senang dosa-dosa bapa rarontogan alhamdulillah sok nyot sok ngajingjing tilok salaki nari balik ngajingjing naon sendal ieu urang belajar zaman baheula anak urang nostalgia ka zaman baheula kolot baheula mah tas di sawah manggih simut congcorang ditewak diselapkeun kana tudung cetok jeung saha eta mah jeung anak berarti kolot baheula sanajan rupana teu bisa ngaji tetapi ngamalkeun kana ngaji bah sabenerna mah eta simut congcorang diselapkeun kana tudung cetok dibawa ka imah tujuan anak supaya nyin anak senang di mana anak senang ha dosa-dosa salaki rarontogan alhamdulillah hebat teu berarti urang eleh ku kolot baheula bener apa bener heuy kolot baheula mah rek nyuk beas eta emok ditanya ge ku incuk mbok keur naon cicing bae eta nyuk beas lagi horeng mah kieu horeng mah bismillahirrahmanirrahim tok tang nyuk sabatok jadi sagantang tapi rada bohong tamatenya kira aku jadi sagantang lah tapi ulang dulu tok tang na dulu bismillahirrahmanirrahim nah lain ku teu bisa kolot baheula paseh doang kori tadi sungut nangus keret ku tongtolang nangka tapi sungut bismillahirrahmanirrahim tapi nu penting mah hatena nyambung ka Gusti Allah amin geus alhasil akhlak teh ayeuna surut dulur naon sababna ayeuna mah alamna caang hatena poek bener teu Bu bah bener teu ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek ari zaman baheula mah hatena poek euy baheula mah alamna caang alamna poek hatena caang ulangi ayeuna mah alamna caang hatena poek ari baheula mah alamna poek hatena coba buktikeun baheula mah kiai jarang ngararaji ngalut eta parawan ngelek Quran pamuda diburi mawa obor baralaknya ngaji nage kana lampu totok minyak tanah asal beres ngaji liang irung hararidung dipagahan nage ku kiai salah denge bae teteh mah kiai mah magahanana waqfu ana waqfilana warhamna kadenge ku teteh mah apu mana gambir mana rek nyupah beureun
tapi hebatna kieu kulantaran hatena caang najan alamna poek barokah manfaat ilmuna manjur jampena. Bener apa bener? Kula nanya ka bokolot, kabeneran bokolot kula teh tukang ngubaran nu nyeri beuteung. Ceuk kula mok coba pagahkeun ta jampe nyeri beuteung, kieu ceng turutan, leungeun tempelkeun kana beuteung, tempelkeun ku kula. Kieu ceng turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bedug leutik, bedug gede, ditabuh di jalan gede, dug 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 cager mah. Bener tebah. Ini fakta saudara. Padahal malah doang lalagaan Bismillahirrahmanirrahim, bedug leutik, bedug gede, ditabuh di jalan gede, doang lalagaan tapi kok manjur jasa. Lain masalah jampena, lain masalah bedug leutik bedug gedena, bismillahirrahmanirrahimna di puasaan. Kolot baheula mah tilok loba barang dah. Hari model kieu mah loba nyat. Bener tak? Kolot baheula mah lamun gering dibawa ka dokter, cek dokter kieu, Bapak banyakin makan ini. Lobakeun ngadahar ieu. Lobakeun ngadahar ieu berarti mafhum mukhalafahna kolot baheula mah tilok loba barang dahar. Bener teu mah? Ari ieu mah ya lamun ka rumah sakit cek dokter, ibu jangan makan kambing kolesterol darah tinggi, jangan makan ini asam urat, jangan makan ini diabetes kencing manis. Terus dokter kula ngadahar naon bae eta bi undur-undur tah jeung cacing kalung. Berarti secara tersadar urang mah loba barang dahar. Cek kitab taklim kasratut to'am turi sukos watal kolbi. Loba dahar eta ngawaris kana teuas hate. Bener apa bener? Munasabah alamna caang tapi hatena poek. Terus yuk. Itu mah papanasan lah. Aduh, ting tehnya mudah-mudahan panas ayeuna diganti ku ademna surga. Amin. Ya robbal, ya robbal. Terus anu kadua kunaon kolot baheula jampena manjur. Takdim ka kiai, hormat ka kiai. Sageblek-geblegna kolot baheula tilokwani dangah ka kiai. Bener teu? Ka kiai sieun izin kami ge baheula bakeur zaman nonton layar tancap baheula banyak rek nonton teh rek ngelewat ka hareupeun imah kiai teu wani aya sendalna bege karena sandalna sieun budak kiwari mah kasieun ka izin lewat rek nonton layar tancap aya kiai keur ngopi di hareupeun imah kuat ngomong kieu cek kiai rek ka mana da rek nonton Bah Haji milu yuk jadi bolong mah teh budaknya. Eueuh ka izin masyarakat, eueuh ka izin naudzubillahi min pan kula ngarembet kadinya ieu tujuan di dieu wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Limaan doang eta mah lain Allah sallallahu alaihi gitu. Oh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Doang nu hulap bae aing manggeusnya betan-betan ngeunaan dan teta hayang bisa kori sekolot hese lah kieu-kieu ge kula mantan kori mah juara kahiji tingkat keluarga. Ini beneran alhamdulillah eta kahaji kula geus ngalaman di pasantren kori. Alhamdulillah di pasantren kori mah ngobrol ge tah make kori bae teh. Rekamana gunah eta gunah reka rangkas ihpa meureunnya rek naon karangkas wa izing kacuga kok baku sukuna tong atanya diampun aing lah
wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Anu pertama akhlakna Kanjeng Nabi anu kudu diturut minimal belajar saeutik-saeutik sadidal haya, gede ka isin, gede ka is, gede ka is, matak naon teteh ge kudu boga ka isin. Urusan rek ngaji jeung tang ngaji mah urusan teteh. Abah ge kudu boga ka isin, salat isin heula anan. Kadenge teh ye. Ieu mah eueuh ka isin batur mah salat maghrib eta mah gerung-gerung motor be. Ieu diajak ngaji ge ku harare eueuh ka isin. Atuh ngaji-ngaji isin lah nanti lain mereka ngaji isin ka ustad gitu. Ieu mah nu ngajakan ngaji geus gagaoran be di masjid. Sholli wa sallim ya Rabbi. Umat ya ibu-ibu sekalian hari ini sarua bae dong di ditu. Janganlah kita sebab itu jalema nu teu boga kaisin manembal di imahna jojong bae teu sarnati. Kami mah moal ngaji rek nyeusehan kokolor salaki urut ngompol 3 kali. Semoga kaisin teh jelema. Paham teu coba isin-isin helanan dulur. Maaflah urusan rek salat jeung teu deuk salat urusan kakak. Maaf sanajan ieu sasuka maju salat kabeh ngaji kabeh Allah mah teu dirasa diuntungkeun bah. Sanajan sasuka maju nu salat nu ngaji jijacan Allah mah terugi. Justru rugi jeung untung bakal kembali kepada diri urang masing-masing. Bener apa bener? Anu nguntungkeun awak urang anu ngarugikeun urang atuh urang. La tudlamu nafsung say'a wa la tujzauna illa ma kuntum. Pahamat pante. Lanjut. Nu kahiji kudu gede ka is. Masyarakat kudu isin ka kiya. Ibu-ibu kudu boga ka isin ka salak. Salaki ge kudu isin ka pamajik. Kudu isin ka an. Insyaallah lamun dasarna urang pada isin, insyaallah urang bakal mawas diri. Amin ya rabbal. Rek nanya deui ka ibu-ibu, abah cicing be heula anak. Euy. Lobaan belah dieu ge. Ibu ayeuna isin tah teu ka salaki. Kek bohong dong na ieu. Euy, ayeuna isin teu ka salaki. Lah bohong. Isina baheula doang keur panganten anyar lieu. Keur panganten anyar mah dahar barang jeung salaki pan isin cemi saciwit doang nu hooh. Goreng barang beres sumbah piring nyatu sorangan bae. Balas dendam meureun. Baheula mah keur panganten anyar eta kan hayang hitut ge tas ngadahar kulub mantang nyeleksak beuteung hayang hitut isin ka salaki ditahan-tahan le. Kumpat cimpet teu karasa miis leutik. Salakina ge teu marah anyar nikah mah ceuk salakina teh neng entut itu. Ceuk pamajikanana eutik mah sama-sama isin dulur. Jajal ayeuna anak geus 5 genep pan aing ge nyaho hitut hareupeun salaki geleger be urusan lain. Kecongat cengir dibebak poe kabehan ya. Ieu keur ngopi salaki ngeunah-ngeunah tanang lewat ka hareupeun salaki cedul. Eta kopi malih keplok 7,2 skala liter. Os berdampak tsunami palurah eta. Cek salakina teh herum sana goblok amat dia. Hitut sangeunahna bae kaboga lelenget. Eta pamajikan tanpa beban ngomong kieu, "Lah kakak, kami ge nu edan. Kami ge moal lawan hitut ari aya jelema mah." Astagfirullah. Dianggap naon salaki ku teteh. Ngomongna u jelema. Bener ke bahaya? Tuh asli pengakuan korban ya. Lanjut.
ayeuna tanamkeun di rasa isin ka salaki coba sih wayahna teh euy sanajan teteh rajin ngaji ge atuh tetep bae kudu menta ridho ti salaki rek ngaji minta izin minta ridho ti salaki ieu maka salaki sadis teteh mah heuy kayu mah rek ngaji tuh si Munang geus nungguan di pos ronda itu hampurannya engke cai dina panci mun golak termoskeun nya kula marek berangkat curi bisi tinggalin terus itu baju menangisian kula can kabul sampai gempang sampai kenya kula mereka di terus yuk keramik can dipel di pangpelin sakaliannya terus bisi budak pelik sekolah yang dah liwat ke 2 gelas mahnya kredit na goceng assalamualaikum eta salakina culangok dong mbek kacang kaujana ieu ngaji tengah caprak teh naon bah ngomongkeun akhlak pak bener teh ieu mun aing masalah kina hudang ieu ka dieu rek naon kakak ieu kumis aing pindahkeun ka dieu kabeh yo teteh ngaji si ngaji kabeh dititipkeun ka salaki bener teh bah aduh karunya aing juga balik ngaji 2 meter di ka imah kieu geus dibuka harudang Assalamualaikum laga na beset guru cek salaki kalam jengkel kene batur ki capeun tas ngepel ngecemprang balik ngaji cenah harudang kakak harudang teteger tapi na kakak warau jing jelema jing si mimin jing si yuyun cenah tapi geus kecemprang ka mamana cek sapamajikanna ngomong-ngomong budak geus dahar cek salakina budak encan aing encan langsung betuduh curuka kolot ngabolonan bae pan krisukula amanah titah ngaliwat 2 gelas kakak mah ku boloan teuing dengekeun ka cek ustad ge tadi ngomong di pangajian lamun pamajikanna ngaji salakina babantu di imah engkena ka surgana babarengan cek salakina sapodo amat aing bareng lo sentolos bener teh bah yo terus oh jing nyabahnya dipikir-pikir mah akhlak hade anu yo hari salaki mah ngomong 5 hari model ki mah 17 pakul salaki ngomong kieu doang yo madia kejong geus asak sakitu doang buat ditembal ting kolot ngaboloan nambe wayah kinyakeun kejo mana kamu cara rape anak itu macaprak ka mamana engke ge ku kami geus asak mah digerokeun adi tuh kolot terus gitu maksalaki koloyor dibinya ke gagang paculnya kabur imah jam 10 asak sangu digerokeun salakina eta ka salaki doang kasabae hei pancen aku maneh hayang dahar geus asak yo salaki teu loba omong lah koloyong beka dapur nyiuk sangu nyekel lauk eta karak nyekel lauk doang kuat geus digentak di bae ulah loba-loba laukna agehan anak 1/2 kilo mulina ge beak salaki digentakan bae paingan di Malingping di Pamarayan Palura eta lolobana rangda berarti survei membuktikan lolobana nu pangheulaan paeh teh lalaki haripan beak batuk digentakan bae tekanan batin meureun lanjut pamajikan kudu gede kaisin ka salaki dengekeun salaki ge kudu boga kaisin ka pamajik euy atuh pamajikan aku masalaki bener teh nya balas dendam dong nah ieu atuh lamun salakina sopan ge teh ge sopannya lamun salakina hade mah teh ge hadenya kudu boga kaisin ieu mah anak 4 incu 2 batur berjamaah tilok berjamaah teu boga kaisin kadengdeungeun pagawean molor be molor jeung ngadu kotok aya ngadu kotok aya Pemak ngahibur ya lain nita eureun lain ya semangat sama dia mulai kepetasan tengah-tengah lagi aing lemah jantung mah paeh di dieu haliu viral jadi lain bisa nita eureun doang semangat lanjut beneran
lain nyungkun lain. Pohon aing sampai mana tadi tah? Salaki kudu boga kaisin ka pamajikan. Ieu teh turutan teh. Aduh Gusti jengkelna boga salaki ngaringku. Dendam doang nanya. Aduh Gusti jengkelna boga salaki molor. Iraha rek sugihna mun salaki ngusup. Doang na potongan anak tukang ngusup di salakina yo. Dengekeun bah kudu boga kais. Wanci salat wanci neang nafkah ieu pagawean ngusup be ngusup. Euy. Bejakeun ka salakina nu tukang ngusup hirupna moal maju-maju. Maju ge nyebur teh. Tapi aya sih tukang ngusup gen teu goreng kabeh bah. Biasa bisi motot-motot ka aing. Nu tukang ngusup gen teu goreng kabeh aya picontoeunana. Hiji tukang ngusup mah fokus pandangan matana. Lamun umpan dialungkeun kana balong, pluk eta kan matana neuleukeun umpan bae tah. Kerenyet makin fokus. Babaturan ge menta rokok tah na kantong mata naon turutan ku teteh ku kakak salat pandangan mata fokus karena tempat sujud. Ulah sok salat eta tanggah kaluhur laju ngalamun ka mamana. Waduh lalangitan rombeng salah kita usaha bangkawarah dong. Fokus karena tempat sujud contoh tukang mancing insya geus bebeakan yang nyontoan ya. Terus tukang mancing sisi positifna gede keyakinan. Percaya tuh. Tukang mancing mah gede keyakinan bah. Rek mancing doang duka menang duka henteu tapi geus yakin kuat mawa wadah ember he. Duka menang duka henteu. Ieu penyakit urang kabehan, penyakit kula, penyakit ustad, penyakit santri, penyakit teteh kabehan ieu kurang yakin. Bener tak? Kurang yakin. Pancek hadis berkaitan dengan sedekah kieu. Ma nakoso malun min sodakotin. Moal balangsa ku gara-gara sedekah. Bener teh ya? Lain ucapan ukula ucapan Kangjeng Nabi Muhammad. Mana koso malun min sodakotin, harta moal berkurang ku gara-gara sodako. Justru dengan sodako harta urang bakal semakin berkah, harta urang bakal semakin bertambah. Ngan urangna lolobana panyakitna kurang yakin, mulu dan lalawor. Padahal nama lamun mulu dan digedekeun sedekah, semangat yakin diganti ku Gusti Allah. Sanajan teu di dunia, di akhirat diganti alhamdulillah. Jadi urang mah penyakitna kurang yakin, santri kurang yakin bae. Kurang yakin padahal manggeus jelas lamun nulungan agama Allah bakal ditulungan ku Allah. Bener teu mah? Atuh sarua bae mah kula ge alhamdulillah nikah tahun 2004 pamajikan kula teh awewe mah alhamdulillah. Mimitina mama atuh biasalah cobaan keyakinan. Masyarakat geger cek masyarakat teh idi kawin jeung santri gitu ngomongna. Terjelas di goblok buat aing disebut terjelas mah. Mitoha ge kapangaruhan komo mitoha nu lalaki mantekan pacul bena handapeun jandela. Nu paling sadis mitoha nu bikang ngebahan kotok be. Hei kotok coba ka ditu nyampal kaleuweung ka sawah ulah ngagali bedapur bae pucai kain be ieu mah. Tapi modal yakin magahan ikro magahan santri alhamdulillah. Modal yakin maja batur nyieun imah pula kajieun biasa mah aya lawangan sagala mah biasa. Molotot. Jadi urang mah modalna naon panyakitna kurang matak naon yakin tapi kudu dibarengan usaha jeung usol. Matak naon salaki neang nafkah pamajikan di imah ngalaudu salat duha. Euy sok salat duha ti lo kicuk lagi terpercaya ini
salaki berangkat ngojek pamajikan salat duha supaya ngojekna bebenang ulah mawarang. Ieu makan salaki ari balik teu meunang duit mah beak dikakapak bae. Coba matak naon salaki berangkat ngojek teteh salat duha 2 rakaat terus ngadoa kumaha teh doana Allahumma in kana rizqi pisamai fa anzilhu Gusti lamun rezeki kula ayana di luhur langit turunkeun Gusti piraku kula kudu ngajul Gusti. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu lamun rezeki kula aya di jero taneuh kaluarkeun Gusti piraku kula kudu ngeduk Gusti. Wa in kana baidan faqaribu lamun rezeki kula jauh di Pandeglang Gusti deketkeun ka pasar Malingping Gusti. Tas salat duha alhamdulillah salakina balik jam 9. Cek salat cek pamajikan anak pan iko kopulukus tali. Cek salakina tenang mah mawa duit 7 juta. Duh bener pan aing karak salat duha sakali bener 7 juta tapi motorna ka mana eta lah. Ya, tanamkeun keyakinan penyakit kurang mah kurang yakin. Ulangi wakana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawadu penyakit kurang mah kurang kaisin yuk tanamkeun deui rasa kaisin amin ya robbal. Lanjut bah ayeuna mah santri ka kiai rasa isinang geus kurang alfiah katalar jurumiyah pabalata tapi maaf doangna kemanfaatan jeung kabarokahan ilmuna leutik bener tebah tapi kiai-kiai baheula kabaca sarah sitin doang teu nyahokana johar maknun tapi barokah manfaat ilmuna santrina loba bener apa bener mungkin anu salah diantarana kurang kaisin kanu jadi guru naudzubillahimin ulah sok ngalawan ka guru kula dipagahan ku guru kula lamun hayang sugih senangkeun indung bapak lamun hayang barokah manfaat ilmu senangkeun hate guru eta kuncina mah teu kudu jarah ka Gunung Kawi ka Madura ka mana hayang sugih mah senangkeun hate indung bapak hayang manfaat barokah ilmu senangkeun hate guru neng nu keur masantren dengekeun senangkeun hate guru seminimal mungkin semaksimal mungkin minimal kiai rek keluar ya senangkeun hate guru sendalna teangan lap balikeun kitu kiai tinggal make asal ka kiai keluar di masjid sendalna balikeun di santri kiwari mah sendal kiai main jajal bae tolong dibawa ka warung ngomongna ngalap barokahna cenah hilah penyakitna dulur hese ngalawan kula sok magaan kori ka haji di imah cek kula teh ka budak santri coba sih ulah sok ngararoko bae ulah sok ngaroko bae napas hayang panjang suara hayang bagus dari yang ngaroko bae eta santri kiwari ka haji ngararokona alabatan kiai propos be ngarokona ge di WC bulak-bulak ngerokok bari video callan deh kolong di mana dia modal tirakut aing mah teu percaya tah pan begitu kiai lewat neuleuh WC ngebul cek kiai teh woi kenaon dia niceun ka ngerokok teu ih henteu ka eta we sana ngebul ieu mah teh nahneut keneh ka ampun seueuh kaisin ngalawan bae naudzubillahi min. Jadi ayeuna mah alamna caang tapi hatena poe nu mantap poe kurang takdim ka guru terus ya naon din akibatkeun poek tah anu ngakibatkeun hate urang poek bejakeun taulah panyakitna tah setan gepeng anu aya dina kantong masing-masing bener apa bener eta mata loba neuleuh Quran apa loba neuleuh WA woi nyin status sabara sakali saban sapoe 3 kali maca Quran mate sakali-kali acan pan ieu boga grup WA kabeh ya kayo grup WA na Geroni rombongan ini lebay hewa kata tangga dijin status dengekeun lamun hewa kata tangga ulah sok dijin status mending kene sampuran bae ka imahna cakar beungeutna orang eta panyakitna mah bah alamna caang tapi na hatena poek panyakitna mah eta lah kurang dijajah ku Yahudi
jadi eta HP teh atuh dong jubur kotok mak ada ngeta ya HP teh dong jubur kotok dina jubur kotok yang goreng kabeh bah terkadang keluar endong